Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh hijina dhoman tentang indung nu teladan anu teras diri weuhan sabarna taya bandingan diibakan diwadakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateuleun digaroan komo mun anak teu damang indung meunikeun hariwang hate indung teu tenang mun anak teu acan damang tah indung teh kanyana ka anak taya batasna sampai anak dewasana indung teleungitnya anak indung terus ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung teu damang anak mah tara hariwang indung ceurik nahan nyeri tapi anak teu paduli teu inget kana jasana indung sakitu capena ngurusan ti orokna dugikeun ka geus balegna salapan bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun tos dewasa ditikahkeun ka anak-anak cing barisa ka indung mulyakeun jasa najan teu sakumaha minimal tong nyerikeuna manah indung dibungahkeun hirup indung disenangkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa singa bagjakeun ceurik indung tiap peuting demi ngurusna
kajen cape teu dirasa asal anak sare ti berat ti mimiti anak lahir kasusah indung haladir dahar sare berkurang demi anak nu disayang teka ukur nyesalna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja matak ayeuna nyaahna mumpung aya kasempatan karasa mah teu ku batur lamun indung geus dikubur siran ieu diserat khususna pikeun nasehat wahai dulur jeung kerabat pamugi ieu manfaat